zaman ayeuna tacan apal. Naon arti teh kemang tanyung, kemang beureum, buah kawung tah pasti mah harapan budak ayeuna mah. Urang buktikeun ayeuna mangrupikeun lagu heula. Insyaallah panginten CH baris ngagalidekeun laguna anu mugara naon tah. Urang kemang tanyung heula. Kemang tanyung. Urang kawitan mah acong mah. Sok kawitan. Gede awas teh itu. Sok kawitan. Gede. Ieung. Ya, kawitan lagu naon heula ieu teh? Kemang tanyung. Oh, Kemang Tanyung. Pemirsa, ayeuna mah kawitan nulisna kang kapal YouTuber bosku. Like, share, dan komen dan subscribe-nya. Aya Kemang Tanyung di CH. Lanjut. Aduh layang. Kemang Tanjung. Pilih mah kang acong. Kumaha jeung? Angin-anginan. Aduh, kurang Bandung, kurang Bandung, sakaheman. Aduh, Kemang Tanjung, di Canak mah, di Canak kaparapatan. Salajengna jeung. Aduh lala, ieung, urang jungjung. Hapunten, pilih seur kalapatan. Aduh, ieung, Salajengna Kemang Tanjung. Di Canak mah, di Canak ka Majalaya. Cuma-cunan, kurang jungjung. Kurang junjung, kusadaya geningan. Kang acong, kumaha deui jeung? Kemang Tanjung. Sering gitu. Di Canak mah, kapangalingan. Aduh, alah, kurang jungjung. Kurang jungjung, sasarengan geningan. Sok alokan acong. Seniman jeung seniwati Nya, boga pancenan pasti. Makanya lu Bodik. sok, sampai. Bodik Boga ngabantu pemerintahan. ngabantu ke pemerintahan. Jadi bujur juru, Hah? juru penerangan. Jadi juru penerangan. Sok sekali deui. Seniman jeung seniwati geningan sehat Nya, boga pancenan pasti. nah, bener. Bangun pemerintahan jadi juru penerangan. Masa gitu bisa kan? Jungjungkeun mah mangacong. Teras kumacet Jungjungkeun derajat seni. laras. Ku jalan hati nu suci, ku jalan mah geninganan. Hati nu suci. Laras. Bersih ya. Di barengan ada
jeung iman iman takwa ka pangeran geninganan iman takwa ka pangeran kabudayan kasenian geninganan jasana sanes lumayan pokoknya hirasan hiburan ayah hirasan oke cek urang mah Jadi mata kalau lagu-lagu kan jadi baru hiras. lain jadi kieu pokoknya angge hirasan ngawujudkeun pamajikan pangujud datang ka imah Nah, kayak gue jeruk. udah teu dibayar ban pamajikan kieu Oh, amplop. oh. Ah. Padahal ini pokoknya yang hirasan lainnya pokoknya angge Pokok dia nge hiburan ngarakeutkeun dudulukan. duduluran Eta duduluran. Cik mah. Mami dari kabunan kasenian jasana sanes lumayan benar. pokoknya nggo hiburan ngarakeutkeun duduluran Eta cek. jadi urang teh dina seni mah kan loba dulu Coba dulu. jadi kudu duduluran sauyuna sadungkeutan Sapi hanya. Benar. Mudah-mudahan. ulah cek kota mah ulah aing-aingan hirupnya Ya, nya atuh. jadi urang teh kudu silih ayoman dina sagala rupi kakurangan gitu nya Silih asah, silih asuh teh. silih asa silih asih silih Silih asahan. ulah menang ketang ieu sama Sama. Mana yuk di kampung masuk aya buat tram gini kan. silih asa Aya kene di itu sok buat tram. oh tara silih asan pamajikan mah Lain ya buat tram sangu. oh sanggup Silih asam pamajikan. sambalna gitu Ah, nah, eta samalna. Dilajang lalu kira ngabahas tentang Kemang Kemang Tanjung. Tanjung. Kemang Tanjung. Kita kan Kemang Tanjung. tah kembang Tanjung teh Mang Cing. Acong Ya. di dieu mah di kota-kota geus eueuh lah anu ngaran tangkalan belah Kemang Tanjung di teh abdi masih kene seueur Termasuk abdi sorangan. Dawi teh kelahiran tahun 84 nya. Kemang Tanjung tepi kaki wari abdi sorangan cicingna seniman. cenah Can menak jeung naon artina Kemang Tanjung gitu. kembang Tanjung teh kembang kacida seungitna lamun cek kolot teh mah beunang dipake naon ieu teh anu Mawat. lain Bulung Tanjung tah Kumaha? sok dipake sasajen Oh, yang wadekeun melati nu kari. ada ayo nama geus eueuh lah di kotaan lamun di aduh mah kayaknya Oh, di di- Gunung Puntang Di Gunung Puntang masih aya. Oh, aya jadi keur ngemang kali itu pengennya. oh jadi kembang teh setahun sekali kan Oh, setahun sekali setahun. Aya tangkal emang Kemang Tanjung teh. kembang Tanjung Ah. Gadung Kembang Tanjung ya aya mana ya mah sekarang teh itu Kembang Tanjung mah mun dipelak teh jadi lamun laki teh hiji we tuh ngarang-ngarangan gitu kebitkeun deui jadi hese gitu lah. Baik, Kembang artinya Tanjung. jadi naon sebenarnya jadi populer di lagunan karena memang jadi naon sekali setahun sekali. Nah, Oh. itu jadi biji kembang Nah, aya di lanjut ya, pemirsa YouTuber konten TV. Aya orang naik deui kana Kemang Beureum. Anu mana enak kan enak Kemang Beureum misalnya dikolaborasikeun sareng keyboard. Nya, organ kembang beureum kembang ros beureum aya Kemang Ros Beureum aya Kemang Beureum gini Aya. eta teh. kembang beureum nu beureum Nah, eta eta kembang bodas nu baroras tamang hejo nu harejo kembang hideung nu harideung nah eta Kemang Beureum eta udah gitu. Ai Kemang Ros Beureum mah leuwih unggul pisan we eta mah. Kumaha teh lagu? kembang ros beureum Tah eta. dipasang di hade Ayeuna mah kan sebenarnya beberapa ayeuna mah diregekeun. oh Teu naon sih nya eta kreasinya ngan cuman lebih meureun anjeunna ge yang memulai budaya Sunda berhubung meureunna kana puhun kirang apal. Nah. Makna kudu nyakola oge berenang. Berhubung anjeunna oge berenang bergelut dina dunia dangdut atau dunia reggae. saya Tapi saya oke jadi kreativitas yang sangat luar biasa apresiasi pisan lah. saya eta teh ngan ai aslina mah baheulana emang Dina kacapi. kacapi sareng keliningan teh Wah, jaipong ke keliningannya. Nah. Arek ayeuna sing urang cobiannya Kemang Ros Beureum. kembang ros beureum nah make beureum teuing atuh Hei, atuh ada beureum hate mun aya mah. Sing sok cobian.
konten TV ya. Soalnya jelas. Kendaros berem Apa? dipasang di hade Apa? merekati dana saya sabab beker KBPND Salah jangan kumaha. Kemaros berem tapi soca dilangkatinong kagege sareng kamemut katasna sinupat Gembaros berem mangatong Salah jangan aja. hiji ciri kartotonden makarana ase manena iya ker sulur bisa nepangkan halah kemaros berem dipasang di hati melarkati nganas sae sabab beker KBBND Gembaros berem tak bisa tak dilangkatinong kageget sareng kamemut katasna sejarah bobogohan teh. Oh, Kemang Ros berem teh. Ras berem teh tanah rupakan sejarah bobogohan. Diciri keur tonden. Tonden teh. Ayo totonan teh naon sih? Zaman ayeuna mah ngasih bunga teh naon disebut teh. Kenang-kenangan. Eta gitu mode kenang-kenangan. Totonan teh. Tonden teh. Kenang-kenangan. Ayo sakanya abdi mah totonan teh mulai kieu nya. Naon ya? Mau urang isu Ciri geus paroe kieu ieu ciga rek hujan eta tonden totonan hujan. teh. Eta ge ieu ge sarua keneh ciri. Jadi itu ciri nata yak mangros berem bunga bobogohan nya tonden teh gitu. Oh, arti totonan. Ciri. Cirina. Kemang Ros, mun Kemang Ros berem abdi memang pernah nya pernah metik oge sih. Iya, iya. Ya masih kena aya Kemang Ros berem. Oke, pemirsa YouTuber, sementara segitu heula ayeuna mudah-mudahan kahibur dikawit dugi aya ka akhir mudah-mudahan sadayana para bos YouTuber sarehat utamina ulah hilap ieu anu aya iklan ulah di-skip si karunya atuh nya. Mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina kabarokahan, sing aya dina kasalamatan dunya akhirat. Oke aja. Atur nuhun pisannya, mudah-mudahan aja sehat langkung, mudah-mudahan ke satos bulan puasa urang biasa bekerja lagi seperti biasa. Mudah-mudahan wabah anu aya di usaha anu aya di Indonesia Si Asep nawe cenah ini teh. lain si Asep. Muni Asep teh atuh agan. Mudah-mudahan wabah anu enak keur semerbak di semerbak naon teh nya keur di alam dunya keur bacacar. Mudah-mudahan cepet larut cepet teu aya pokona mah urang biasa aktivitas seperti biasa usaha. Orang seniman mah ti mana deuleu mun teu nabeuh. Eta. Sok eueuh pikiran. Tina Nu aya oge nu rek nabeuh pan parata. Heeh bener. Sok eueuh ge sebenarnya batal kamari. Ingat di dia. Wah, nu eueuh ge di dia di lembur ieu. Batal. Gitu. Sedih banyak. Mudah-mudahan urang doa-doa sadayana wabah Covid-19 mudah-mudahan cepat kelar. Amin. Ya rabbal alamin. Musa kitu sip kuring. Pantang terus Konten TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Geus tilu heula lah. Heula ya.